Assalamualaikum. Jadi dinten ayeuna teh abi bade metis, tapi mu nyalira heg ieu cengegna nging seueur ting hiji we bilih seueur angen nging hilap deui di uyahan nya abi henteu lada tungtung gerus-gerus abi mah sok resep ngango goreng suuk upami petis teh sok asa meuni raoseun pisan moal seueur teuing nyamelna ge bade saalit we danan mung nyalira ning nu nuangna genan teu aya sasaha sia teu aya abina mung nyalira di warungna salajengna entos digerus tos lembut tah ayeuna mah kantun digulaan da upami petis teu digulaan mah moal enak atuh namina ge sanes petis tapi tolenyeng eta mah gerus deui geruskeun deui sok sing lalembut nya sing galo sadayana ieu teh henteu raos sih sabenerna mah ningannya metis nyalira teh kedah nama ieu teh seueuran amih enakeun ningan nuangna ieu teh henteu raoseun ningan mutuna kieu panjang teuing menikat hayo we nyolokan kana si kunoelan menikat teu betahna kieu sigana mah kudu meser deui nya anu anyar upami atos mah nyambelna ayeuna mah dilajengkeun deui kana bagian mesek buahna ieu teh buahna teh kieu ning tuh sigana teh buah ngora ningan asakna asa kapaksa abi teh henteu niat bade meser buah da ieu teh saleresna mah mung pedah aya anu meser bensin saurna teh cenah dibayarna nganggo buah wios cenah teh buahna sakumaha 1,5 kilo cenah meser bensinna 15.000-eun saur abi teh alim cenah teh ku acis we abi mah alim buah lah cenah ku buah we karunya cenah gitu abi menikat buah seueur keneh jabanding tos bade magrib ieu kumahakeun atuh alim atuh da cekeng teh tadina mah ku buah tapi abi teh karunya ningali si emangna ningannya hayo we nanawisan ku buah saur abi teh sok we atuh nya ku buah tapi hoyong 2 kiloeun lah cenah 1,5 kilo we tapi abi teh alim ning 1,5 kilo ujug-ujugna mah muhan atuh lah cenah sok we cenah 2 kilo masihan saurna teh kitu saur abi teh uhun we dikitukeun da karunya ningan ka si emangna kitu tah caritana teh da salesna mah abi teh sok dicarekan ning ku si aa upami meser buah atah teh upami nu asak mah mangga wae kitu tah ayeuna mah da entos tah mesek buahna tos dikeuretan deui ayeuna mah tuh kantun kana cowetkeun jadi kanggo caina teh nganggo buah teh kenging nganggo cai upami nganggo cai mah da sok beda ning ieu rasana tara pati enak upami nganggo buah mah enak tuh ayeuna mah atos beres kantun ngaemmamna ieu teh da nyalira oge am deui we kieu danan ieu ningan kesel abi teh teu aya sasaha teu aya baturna nyalira tuh saalit da ngadamelna ge bongan we mung nyalira upami seueuran mah bade rada seueur ngadamelna upami tas ngaemmam nu kieu teh ning anu lada haseum teh nu kieu sok rada nyeri kitu tah nya seueur angen tapi abi teh henteu kapuk anger we ngaemmam deui meser deui kitu we padahal da geus jadi panyakit mah ning moal karasa ku batur ieu karasa mah anger we kudu ngabadanan mantak ge ieu teh sakapeung mah sok mikir ku urang teh hayang cager tapi ning daharna jabrah tos sakitu bae nya videona dilanjut deui dinten enjing.